Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra anu toleh mikareueus tur mikasono dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan carpon misteri nu judulna Loker. Panon poe geus 2 jam ka tukang lingsir ngulon. Pajar diuk dina kursi nyang hareupan laptop dina meja. Manehna nyorangan di rohang guru ti budalan sakola teu tuluy mulang. Salat lohor ge di musola sakola tadi keur loba ketikeun nyieun administrasi pikeun yang hareupan supervisi nu tinggal hitungan poe. Bari di sakola mah apan aya internetan haratis laluasa rek dan lat download di imah mah walurat kuota jaba meh salse deui barang gawe di sakola mah. Di imah teu kaur sok hayang ngoconan budak awewena nu umurna karek 2 tahun keur meumeujeunna lucu. Di luar simpe buruan rada ngebul sabab aya sababaraha bagean nu acan di paping blok. Teu saperti berang-berang poe kamari. Di buruan rame ku barudak nu maraen bal. Nya barudak lalaki. Murid-muridna keneh nu sarakola di dieu. Pajar minangka guru olahraga. Tapi ti sabudalna barudak tadi nu dituturkeun ku ibu-ibu guru sakola simpe. Barudak taya nu datang deui sanggeus salin baju jeung dahar di imah sewang-sewangan bangun keur wargaheun kadarieu. Padahal pajar ngarep-ngarep resep mun dibaturan ku barudak bari ukur di buruan. Di dieu mah guru lalaki teh iwal pajar. Aya eta oge lalaki operator tapi tara saban poe datang ka sakola. Pajar jongjon ngetik bari browsing. Di luar jempling sakapeung sorak dangdaunan tina tatangkalan di sabudeureun buruan nu katebak angin. Teu saperti sasari pajar ngarasa rada keueung. Teuing pedah taya barudak nu arulin di buruan sakola atawa perbawa lain. Ari rek bari nyetelkeun musik teuing ku wegah keur mahayang daria barang gawe tapi kalah karasa kaayaan nu tiis. Lain kakara manehna nyorangan di sakola di rohang guru tapi tara kungsi ngarasakeun saperti ayeuna comrek rek. Sajongjongan manehna eureun ngetik. Awakna nu peureukeuh nyarande kana awak kursi. 2 leungeunna dipake nahan sirahna nu adek kana tembok. Panonna mapai rohangan ukuran 6x4. Aya sopa jeung meja. Aya sababaraha meja jeung kursi akuan sewang-sewangan. Dina luhur mejana aya ngaran guru. Di rohang eta ge aya toilet jeung dapur. Red panon pajar kalebah kenca. Loker aluminium pulas abu-abu di juru.
Digedengen loker aya dispenser nu caina pinuh keneh dina galon. Bubuhan karek tadi isup dieusian. Red panon pajar kana arloji dina pigelang kenca. Meh tabuh opat, sedengkeun pagawean masih loba. Tapi pamohalan mun manehna kudu nepi sareupna di sakola, komo nepi ka meuting. Sajam deui manehna rek mulang. Anggeus teu anggeus da sidik deui moal anggeus. Tapi bisa dihanca nepi isuk. Di dieu deui da barang gawe di imah nama geus sidik loba gangguan. Pangpangna sok ebat mun geus otel jeung anakna. Panon pajar peureum laju ngalenggut. Sirahna meh nyuuh kana keyboard laptop nu masih hurung. Tapi dadana ngaranjung lain memeueusan. Waktu kareunge eces kana ceulina aya sora nu nyorolok. Panon beunta laju sirahna ngalieu ka gigir. Gebeg. Rewas waktu nempo laci loker nu pangluhurna geus muka. Dampaleungeun guat ngadorong eta laci sangkan nutup saperti samemehna. Ngarasa helok. Kakara salila manehna jadi guru di ieu sakola tur diuk dina kursi pangtungtungna. Bet laci loker muka sorangan. Ramo-ramona nuluykeun ngetik, museurkeun pikiran kana pagawean. Di luar masih simpe. Karek ge 5 menit ngetik, dadana ngaranjuk deui. Red deui kagigir kana loker. Laci nu kadua ngakulosor deui, muka sorangan. Pajar bati gogodeg bari mapalerkeun rasa nu dumadakan tagiwur. Tapi manehna moal ngagegedekeun rasa sieun. Sanggeus nutupkeun laci kadua, manehna nuluykeun deui hanca. Tapi karek ge sababaraha menit dadana deui ngarancu. Sabab ngareungeun deui sora loker nu muka sorangan. Ayeuna mah loker katilu. Pajar mapalerkeun ka reuwas. Salian di eta manehna ge ngarasa aheng ku kajadian nu karandapan di rohang guru. Nah, laci-laci loker maruka sorangan. Bangun aya nu ngahaja mukakeun. Tapi saha? Da sidik ukur aya pajar. Taya jalma lain. Pajar neger-neger maneh. Laju manco kana layar laptop. Satakah pola mamaharekeun nu cikeneh matak aheng. 3 kali ngareunge sora loker usik tur barang direret. Memang eta loker teh laci-lacina maruka dina waktu nu teu jauh. Mimiti laci pangluhurna, tuluy laci kadua, dieu we laci katilu. Unggal muka ku pajar ditutup. Papajar sok mulih tabuh sabaraha ti sakola? Tanya Bu Lilis
sababaraha poe ka tukang. Waktu ngariung dina jam istirahat di rohang guru. Sabab pada apa? Pajar mah sok manderikeun mulang. Teu tangtos Bu. Aya tabuh opat atanapi langkung. Ti payun pamisok dugi ka sonten. Ayeuna mah tabuh opat ge abdi tos tatahar wangsul. Ceuk pajar netelakeun harita teh. Ulah mulai sareupna Pak. Ceuk Bu Ida ngingetan sabab kacaritakeun wanci sareupna di sakola mah komo. Sok aya kajadian nu matak kukurayeun. Pajar ngahehe. Sekali-kali mau osoknya Pak. Cek Buning, guru pangorana Mairan. Gumantung sikon Bu. Abdi ge sok hoyong midamel admin guru di dieu dugi sonten. Tapi cek Bu Lilis laju keong. Tapi naon Bu? Buning ngareret ka Bu Lilis. Sieun teu aya nu ngarencangan. Cek Bu Lilis. Apan ku abdi direncangan mah Bu. Ceuk pajar ka eta guru senior nu 3 taun deui pangsiun. Sakinten pamilares papajar pami saha Bu? Pajar jadi penasaran. Misalnya papajar memang nyarangan ngawitanna nama. Teras papajar aya peryogi heula ka warung atanapi ka aula abdi nyalira di dieu. Ari pek aya Pak Pajar nu terang iraha norojolna jol aya we nuju calik dina kursi. Ceuk Bu Lilis. Ibu Lilis mah merisok ngawawaas. Ceuk Bu Ida bari seuri pokna deui. Saha kitu nu calik dina kursi teh? Har, ari Bu Ida geuning kalah hoyong ngiring ngawawaas. Buning laju nyekeukek. Wios Buning. Cek Bu Lilis ngarasa aya jalan pokna. Mohon ari pek nu calik teh Pak Pajar imitasi. Aduh, aya Pak Pajar imitasi sagala. Aya nu aslina mana? Nya, nu aslina mana? Tanya Bu Ida. Apanan nu aslina mah ka warung atanapi ka aula. Nu imitasi ngagentos samentawis. Tapi waktu ku abdi diteuteup teh, nah papajar imitasi betraraina pias. Teras waktu stati mapana teu napak. Bu Lilis kalah ngahajakeun. Atuh guru-guru nu aya sele-serian. Bu Lilis mah. Ari Bu Lilis. Sampai kaserian wae. Pajar ukur seri koneng pokna. Tapi alhamdulillah sakitu abdi sering nyalira di dieu. Sanaos dugi sonten teu acan kantos aya kajantenan nu bau-bau horor atanapi misteri. Ke papajar mah moal ka papajar mah moal wantuneun ngabung keulekan margi hari wangen bilih papajar janten teu betah di ieu sakola heug ngali mangka teu aya deui guru pameget. Sakitu papajar mah guru
pangkasepna di dieu mapan. Cek Bu Ida bari tuluy ngeukeui. Pangkasepna da teu aya deui. Ceuk Pajar. Papajar mah ari taeun teh. Pajar keong. Kek Bu, emangna kantos aya bungkeuleukanana kitu, aya nu kantos kawenehan ningali? Bu Ida, Bu Lilis, Bu Ning jeung dua guru wanoja nuta tadi teu milu ngobrol silih reret. Ngandung harti nu Pajar teu ngarti sabab Pajar karek 3 tahun ngajar di dieu. Ramo Pajar tapis ngetik, tapi teu bisa disingkahan. Aya rasa keung nu mimiti ngubeng dirina. Kana pundukna karasa nu nyelecep. Teuing naon? Manehna papahare. Tapi sora laci keopat nu nyorolok sorangan ngelantaran kendadana ngaranyung deui. Manehna langsung eureun ngetik. Red kana laci panghandapna. Red deui kana layar laptop. Ramo-ramo masih luhur keyboard. Panon museur ka hareup. Suku kenca nu masih di sapatu olahraga bedas najong laci panghandapna sorana tarik. Geus kitu mah Pajar teu ngareunge deui sora-sora nu nyorolok. Manehna jongjun. Wanci sariak layung laptop karek dipareuman. Awakna ngarasa cangkel, tapi hayang gerak mulang. Di luar simpe, di jero rohangan simpe. Karek ge rek jung cengkat. Laci loker ting sorolok dina waktu nu sarua. Pajar ngareret gebeg nu ngolebat bodas. Cag Cililin 17 Juni 2022. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.